Memeh datang kiamah aya cirina, loba anak zinah eta sawarehna. Kurang hujan, kurang jadi pepelekan, boh di gunung atawa di pasawahan. Akibatna gunung-gunung digundulan, datang hujan banjir longsor kawalahan. Rejeng dohir pirang-pirang pamunkaran, ngelehkeun hak munkar siga bener pisan. Kaya jalma anu boga pamajikan, diinditkeun ka luar negeri sorangan. Sina usaha ngala duit jutaan, siga awewe nu boga kawajiban. Jeung lalaki geus turut ka pamajikan, eta oge jadi ciri akhir zaman. Nurut dina barang anu diharamkeun, kaluar ti imah salaki ngizinkeun. Hukum dayus dorakana kabagian, di akhirat tanggung jawab berat pisan. Sabab ngantep pedah duitna jutaan, hasil awewe usaha meuli sedan. Di akhirat tanggung jawab papaduan, duanana ka neraka babarengan. Lamun dosana teu kungsi ditobatan, buru-buru dulur tobat jejeritan. Lamun ku Allah ditarima tobatna, pasti bahagia dunya rejeng akhiratna. Tah nu ieu disebut pikapaureun, datang ajal tobat teu disampurnakeun. Sabab tobat lain wungkul ka Pangeran,
hak adami anu kudu jelas pisan kaya zina jeung dicium ku lalaki jeung lalaki sejen make ngajak seuri ieu kudu bebeja ka salakina bari ka salaki minta hampurana nyapok abdi teh pan kungsi ditumpakan ku hiji lalaki nu loba duitan kapan duit nu ti heula dikirimkeun eta duit ladang abdi digeolkeun mun teu kitu hanteu sampurna tobatna tetep dosa moal lubar salamina rejeng ka indung bapana milaraan malah ka indung bapa wani maehan dina ciri akhir zaman eta loba kaya nginum arak jeung mabok narkoba jeung amanah titipan teu disampaikeun rejeng zakat harta banda teu dibikeun Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi